Kan hilang ngeunaheun ku ada kebon bapak dia dikiekeun jalannya. Namanya? Atuh kepengaruh pan urang itah batur malah bisa-bisa jadi boga pelak lauk. Atuh mah ieu rencanana urang pelak lauk naon mah? Atuh melak naon bae dia geus aya menak melak ngila kana pelak lele sanaon bae. Yang penting gak pelak lauk jeung urang teh jaga pan di siang dar tinggal ngalah doang ka dieu. Nya Di imah ge dia urang tuh can boga suluh-suluh acan ke balikeun da urang ngalah suluh. Tuh coba toongan heula kali itu toongan sayureun tak kacang tah naon ja aing sarape. atuh mah lah. Toongan ka bari itu aing make dek diuk heula. Teh gampang mirikan daun dangdir tah naon burung. Aya soal jeung dahar lawakan nyokotan lauk di dieu jalan leutik keneh. Mak, atuh mak di kebon lagi keung mah di dieu mah. Teh tadi na pager bae naonganna. Misalkan itu ulah jauh-jauh be dia. Misalkan eta. Tapi mah nyusul kayaknya. Heeh, enggak nyusul udah itu. Geus cantik mana naon udah itu. Ieu nya kebon sakila luasna ge nya. Heuh, bener teh si Utan rada kareueung. Naon dia eta nu agudugu? Palinganan ge beurit, meureun di dieu loba beurit. Aing coba dikilikan dodang deui kabeh itu tuh, bung si Utan keur nilikan cabena. Irma, urang neangan petisin kana Mak Dun be. Emang aya Mak Dun? Aya di kebun jeung Sutem. Ayo atuh coba. Ayo. Mai, kok di dia hawana rada keung ya? Geus mau aku nanaon kan aya Mak Dun. Tuh kan Mai, ih ya. Anu panen ku aing mah ja kacang nage ja parentil keneh mulai betian ieu mah. Mana keung ieu kebon almarhum bapak. Ya Allah, teu rasaan ieu mah aing geus merinding kieu. Mana urut aya bunuh diri na batang kalapa tuh badi tuh. Oh, Bapak tunggu. Lari ka maju. Lari tuh. Berapa tiga? Ya orang ini. Beten. Mak, ja aing jangan naonan gitu. Mak aing sarieun mak. Pugu ge aing sarua bae ngarasaan lain deui. Mak, geus kan coba atuh ka kebon bae lah yuk. Kadinya teh ka saung heula yuk. Ayo. Hehe. Gua anjep rada-rada sieun yuk. Irma, ngadenge suara gamelan teu? Nah dia, Madun meureun nyetel. Oh meureun. Hei, dalam di kamarana. Ayang. Kami teh kadinya Madun. Eta sana nyetel musik. Kan biasanya mah urang teu nyetel gamelannya. Terus mah teu kaset. Ini kan suara gamelan di mana? Ih, mak, ieu mah. Geus mendingan urang. Ka itu bae lah tuh yuk, mak. Nyar suluh bae nyar suluh heula. Geus bawa ka kadinya. Terus kami kumaha? Benek naon ka dieu kitu. Nah Madun, beuh. Terus mending urang kaleuweung bae nya bantuan nyar suluh. Geus ayo. Ini asal lain ini mah. Don, mending kaleuweung dia urang ieu nyangan-nyangan naon. Atuh di leuweung yong. Leuweung kitu ieu. Aya kitu di mana kitu ieu jadi leuweung. Sangkara reungkin ya. Gua suasana leuweung kieu mah pas kieu, masa pucing malam Jumat gitu. Oke, barep yuk. Juga ih. Dan dumanan. Mana teh? Bocah. Kan urang ngelikan suhuna ka dieu bae ya, sakalan ke jalan balik. Iya, nyar suhu mah kabelah dieu. Udah kamarana. Tadi meureun diburi aing. Pan suhu teh bari dinya. Hayu teh. Dia tadi mah diburian aing. Ngahenan di dieu kasibat ke dia. Geus hayu geus hayu. Hayu hayu. Ih. Aing di mana ieu? Mak, ih. Dorok di mananya? Ih, ayang aing. Yang. Tarik budak di mana, Yang? Yang. Ih, nanti cing bae, Yang. Yang.
Ojok yang itu yuk, yang pengusaha yuk. Yang. Ih. Cimbah ada mah yang. Yang. Mumpung ma aing eueuh yang, ieu rumah eueuh. Urang ngojok yuk. Yang cicing bae ya. Diajakna ku wae. Gitu tuh di buri tangka kalapa teh tuh yang. Jadi malu bareungit. Yang yuk. Ah, astagfirullahaladzim. Pocong. Pocong. Mama, jangan madu di sini. Ini tadi mau orang ngopatan. Iya, ai. Hei, di dia ya tem yo ngalah suruh naloba doang nama yo. Tapi budak kamarananya tadi mah ya diburian orang. Ya mah eueuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Naon ieu? Mau. Dari di mana bae? Bae pocong mah. Heuh, moal eda ieu mah leuweungna. An tadi di mau pocong. Kami gimana? Mending ayo balik. Balik aja tuh. Ayo, Bang.